bangsa Indonesia cek Gusti Allah loba teuing sa Indonesia mah 10 Jawa bating sa provinsi Jawa Barat gede teuing Banten sa Banten guys cukup sa Banten malah wahai manusia-manusia cek Gusti Allah di dunia umumna sadunya khususna ahli Mekah termasuk Indonesia lamun umum hei manusia-manusia can jelas itu ya kajelema anu nyari cingan bumi yen imah anu kokoh meuli imah teh lain sakadar puluh juta ratus miliaran kadituna bahkan belas miliar puluh miliar bahkan lain boga imah na hiji ya urusan imah bagus masalah geus ieu kalakuan kuari cara ricing di bumi Allah kalakuanana meuli korupsi zina juri bahkan teu percaya ka pangeran bahwa nu nyieun langit bumi teh Allah can jelas kitu ka jelema nu eta di ba'di hilaki ahliya sabada dirusak ahli-ahli nu balaheula awas maka teu dijadikeun iboh teu dijadikeun barometer allau nasya wa asabnahum bihurubihim kaon sia lamun aing ngersakeun sarua aing nyiksa ka sia sakumaha dosa-dosa sia yamun sia dosana zina sarua jeung umat Kangjeng Nabi Lut ngadungling moal teu ku aing siksa seperti Kangjeng Nabi Lut umatna lamun sia buang kawarah ka Gusti Allah ka ajak Allah deuleu kaum Samud deuleu kaum Ad teu saeutik nu ku aing baheula teh disiksa terus-terus ku ari Indonesia sia kades mabok ambalaya di Indonesia awas ya cek Gusti Allah zina kuari mages ambalaya menutup kemungkinan lau nasya'u asabnahum bidzunubihim iksain sarua jeung umat baheula maling korupsi terus bae awas lau nasya'u asabnahum bidzunubihim mentek memehna ku Gusti Allah kuari dipanaskeun awas baheula teh kaum Adban nu dibere panas teh 3 tahun teu hujan 3 tahun bayangkeun 3 tahun teu hujan hese ka dieu ka ditu datangkalan geus tandus 3 tahun atuh hujan batla luar biasa turun Rasul diturunkan ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Hud alaihissalam dakwah bejakeun Hud ka umat lamun hayang subur mahmur lah jinawi percaya na ulah ka batu nyembah na ulah ka makhluk coba kaing kitu bejakeun dakwah Kangjeng Nabi Hud terus-terusan dilelewe ku umatna terus bae dilelewe saeutik pisan mu iman ka Kangjeng Nabi Hud panas makin menjadi-jadi diutus salah seorang ka Baitullah datang ka ditu ka Baitullah nu kamari didongengkeun teh ayalah kiriman teh mega mendung wah bararungah majar teh bakal hujan ternyata angin ngagelubung angin muter sabada Kangjeng Nabi Hud jeung pengikutna titah keluar eta kapan siksa cek Allah tuh jadikeun barometer awas di Indonesia geus cabana bulan urang dibere panas hujan di mana-mana guludugan jeung kilatan samarukna hujan bener beureun geus dihitung ku ari di nagara geus beak sabaraha puluh miliar ieu ganjeun hujan teu nyararaho urang mah asal hujan seuri padahal mah ieu teh geus ditotal sabaraha miliar beakna lamun teu dihujankeun urang teh ku ari panasna ambual pohara luar menyengat cirina cek ahli palak mah angin heula kilat teh guludug teh ieu mah hujan kilat angin sabarukan kumaha awas lamun nang tangan ka Gusti Allah bisa jadi berkepanjangan ieu panas
berkepanjangan ya panas Tangerang geus kekurangan cai pasokan air anu bakal ke Jakarta teh anu geus ka Jakarta ditutup lantaran untuk wilayah Tangerang ge kekurangan Serang geus kekurangan cai kuari mah kamari ieu ya rong Purwakarta di Purwakarta geus batela kurang cai Karawang ge lamun teu ngandalkeun Jatiluhur mah geus eueuh cai Allah maha kawasan ke kumaha meureun ke sanajan aya Jatiluhur wallahu alam ngan tetep bae urang ngadoa mah tetep ngadoa bae ngan ieu disiksa mah babari jasa teu puguh teu karuh sadane macet siksa ti Allah da kumaha coba ieu terus urang ke Jawa Tengah ka ditu kurang moga informasi di Yogyakarta geus parah jasa eueuh cai tapi iya urang masih kene leha-leha kene zina nu mabok pemerintah korupsi terus baik nang tangan Allah awas berkepanjangan ieu keur ditegor ku Gusti Allah awas mendak lobakeun lah istighfar ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala awalam yahdi apakah can jelas lilladzina yarithuna al-ardh ka jelema nu jicingan bumi ieu nu matak Gusti Allah teh make bahasana yarisunal ardh make yarisu matina warasa yarisu eta makan ngawaris aya ngawaris mah berarti kapan aya nu diwaris lamun bapa ngawariskeun ka anak aya anak dua anak mah meureunanan ka incu lamun incu anak eueuh aya meureun dulurna mamang teh uwa teh nah eta ngaranna ngawaris ieu ge ku bangkawara amat sia cicing di alam dunia nanangieun Allah sia ngawaris ka umat nu baheula zina sia ge kunaon zina deui bae nu baheula mabok sia kuari kunaon mabok nu baheula maling sia kuari kunaon maling maka mantap make bahasana yarisunal ardh pohara lamun dibongkar sakalimat na Al-Qur'an urang mangkat bulu dikiekeun dikitukeun urang mah ieu macaanna bae ge kuari ge sararese ngadengekeun ge cangkeur padahal mah kurang kumaha kopi geus ngarokok geus bubur geus segala wuduk segala tetep bae ku ngadengenakeun cangkeur geus neuleuh deui ka jam bangun dek demo teh ka aing sia aduh Gusti Allah ento ngeta mun boga janji meureun neuleuh deui jam ieu janji aing jeung jahe tuh ieu bahasa yarisuna sia cicing neruskeun lalakon umat nu baheula zina disiksa umat nu baheula mabok disiksa ku Gusti Allah umat nu baheula maling disiksa ku Gusti Allah umat nu baheula kafir disiksa ku Gusti Allah awas sia ngawaris nu baheula sarua sia ge ku aing disiksa deui geus kasaksian ku urang kamari ieu tsunami 200.000 manusia sahina jasa mobil single yang imah bangunan single lenceng asahina jasa kabeh dunia jeung manusia seusina asahina urang neuleuh tsunami gempa Yogyakarta tsunami Pangandaran gempa Sukabumi Gunung Galunggung Yogyakarta gunung deui kuari ke batuk-batuk bae gunung deui sarua bae teguran ti Gusti Allah ieu teh ulah kejadian alam sakumaha nu kamari dicaritakeun ieu teh teguran ti Gusti Allah kuari panas teguran ti Gusti Allah ayo siap Presiden Jokowi nek merubah tentang perekonomian sia nek beralih nu tadina Amerika kuari dek diasupkeun Hong Kong Cina kuari sia dek diasupkeun Cina kuari berangkat ieu negara teh hayo sia Amerika tetap baik terus mendesak Cina geus diasupkeun ka urang geus dibuka lebar-lebar asup ka urang sementara jeung Amerika ge can selesai dolar ditaekeun ku Amerika tina 9 naik 10 naik 11 naik 12 naik 13 kuari geus 13,9 geus 14 ayo sia udag-udagan jeung aing berangkat sia Cina cek Amerika perang Cina jeung Amerika di negara urang ti perekonomian urang mah teh naon urang mah teh naon kok jadi kos kieu sih kok jadi kos kieu sih kok beusi meuli 2.000 ngajual 1.000 kok beusi meuli 3.000 dijual 2.000 atuh ieu mah bebeakan ka kolor-kolor ieu mah lain gulung tiker gulung bale ieu mah tidak kumaha coba ieu perang urang teh nyaho bangsa Indonesia mah kulantaran bodoh atuh susurian bae bodoh orang Indonesia mah teu nyahoana naon ieu teh keur perang
Cina jeung Amerika di bidang perekonomian. Kulantaran perekonomian jadi tombaknya, tolak ukurna perpolitikan teu jalan. Perpolitikan di urang teh teu stabil. Deuk kabangun kumaha lamun perekonomian macet kuari. Cina kakarak dibuka asuplah ka urang produksi encan, Amerika dikatukangkeun sedangkeun bahan baku beulianna kudu make dolar, taekeun sia ku aing, kaudag moal ku sia. Sementara hitung-hitunganana ahli ekonomi di urang teh encan mampu. Kos kieu keberadaan anak deuk kumaha sedangkeun jelema nyieun pabrik di depan eta teh make duit negara sekian triliun. Nah, perpajakanana terus melambung teu kaudag ku nyana lantaran nyana teh pajak tanah, pajak bangunan, pajak ekspor impor. Ieu teh kapan kudu dipenuhi sementara dolar naik, bahan baku kudu dibeli ku dolar, Cina nyerang ka urang. Ieu da kumaha ieu produksi teh aing balik ka Singapura. Teu saeutik anu boga karyawan 8.000 nya tinggal 2.000. Nu boga karyawan 20.000 nya tinggal 5.000. Tinggal bangsa Indonesia nu teu nyaon kieu amat sih demo ka mana? Oh, pelindung di urang mah demo teh. Urang demo ka DPR lagi keur puyeng. Aing boro-boro siap aing sarua bae ieu. Nah, ieulah keberadaan Indonesia seperti kieu. Nah, hakikatna mah menang Allah keur dicoba heulana. Urang mun carita hakikat syariatna, aturanana Jokowi nu boga. Kuari keur diresapel kumaha perbaiki hayo coba menteri poh ieu ganti itu bakal gitu-gitu kayaknya. Nemadak Habibie ngomong terpuruk sepanjang sejarah Indonesia perekonomian saat ini. Lain cek aing cek Habibie. Kamari Habibie datang ka dia. Nah, ieu keur carita keberadaan negara. Kemudian panasakallah ayo sia dek jeung aing udag-udagan sia ayo sia ngaluhurkeun pertanian Jawa Timur akan ditingkatkan pertanian Jawa Tengah Jawa Barat geus dipersiapkan di Palembang di Medan di berbagai daerah pokoknya ditingkatkan pertanian sebabna perekonomian bakal macet kunyana geus ka itu ieu perekonomian industri bakal macet sebab moal kaudag melalui dolar ditaekeun ku Amerika. Hayo hayang nyaho udag-udagan perang Cina jeung Amerika. Asal Cina naik perang. Lamun Cina terus memaksa dolar bakal 15. Lamun Cina terus bae ku Indonesia dibere diketeruskeun naik 16.000. Jadi dari kumaha kamu aja perangnya anak. Ayo cek Amerika. Pas gitulah perang. Beda deui jeung perang di Irak, lain deui di Irak mah. Ai di Irak mah Saddam Hussein teh deuleu sejarah. Cek Saddam Hussein menyaing teu mampu sih kok transaksi make kitu inan dolar bae ku ini ditaekeun Islam teh dolar kuari teu bisa transaksi di Irak meuli minyak kudu make dinar meuli minyak kudu make dirham uang Iran kitu kene sepakat bingung kalah Amerika sakedeung nyieun lah nyana perkumpulan ieu mah lamun diteruskeun bakalna negara Islam di mana-mana. Bakal terulang kembali wali sanga zaman Ki Raden Patah dengan Saddam Hussein Islam akan tinggi. Urang mah teh nyawa minyak dengan sakitu perang perekonomian. Nah, dijadikan biologi padahal di Irak teh ngan omongan Amerika teh dihajar ku Amerika sorangan moal kuat Irak, dihajar ku dua anjing iris moal kuat, dihajar jeung Prancis moal kuat, nyeulat multinasional hajar Saddam Hussein sebab urang bahaya ka dituna bisa-bisa Islam naik deui Islam nu mantak marudah sadunya kamari mah tanpa aya nu nitah spontan. Tuh lamun dibuka sejarahna kos gitu. Kuari di Indonesia geus tamah geus carita Irak tamah geus beres tamah geus. Beres geusan teman guys geusan heulana kuari urang mah carita Jokowi presiden urang eta kajen kumaha ge perang Amerika jeung Cina hayo udag-udagan sia kau bisa teh sia ketika Cina terus yen naik jeung uang Cina naik ye tuh naon garang Amerika masih kene siap naik deui mual kuat kajian hukum. Nu mantap cik Jokowi, urang kuari mah beralih ke pertanian. Urang siapkan pertanian. Wah, geus disiapkeun nya lagi geus boga pemikiran. Ieu mual kuat.
ngudak dolar Amerika teh moal kuat jas urang kana pertanian cak Allah lain kitu titah ibadah atuh ka aing jas yang ngandelkeun pertanian teh ngandelkeun hujan panaskeun ku aing lain titah ibadah hendangan udag-udagan bejakeun para ulama nu sekeliling mengelilingi Jokowi kita ibadah ka Gusti Allah kitu masyarakat ulah udag-udagan yang ka kawasan Allah lamun dipanaskeun panas anu luar biasa deuleu India deuleu Pakistan brek tarawae di tropis tinggal tropis Allah maha sagala-galana awalam yahdi apakah teu jelas ka jelema anu seakan-akan mempusakai bumi cicing teh nyana jadi warisan dianggap pusaka bisukna cicing imah-imah sangeunahna bae sabada dirusak ahlina nu baheula encan jelas Allahuna sya'u lamun teh mah kaula ngarsakeun asobnahum kaula ge bakal ngeunaan ka manehna siksa ku sebab dosa-dosa nawas wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un kaula nu agung teh geus ngelak geus ngecap geus nyeplok kana hate-hatena jelema nu bereheula manan manehanna teu iman teh manan manehanna teu percaya aju ku kaula disiksa aju nyanana teu daekeun ngadenge kana piwuruk-piwuruk si mata daburin ngan sakadar didengekeun dipikir henteu sakadar ngadengekeun dilaksanakeun henteu akhirna jadi guguyon siksa ku aing tah jelema-jelema nu baraheula teh nu mantap disiksa teh teu percaya ka aing hatena ku aing geus dicap diceplok distampal geus moal iman kulantaran buah kawarah jasa teu menutup kemungkinan anu ngawariskeun taneuh nu baraheula di urang zaman Bung Karno Masya Allah menyatus desa Sabang sampai Merauke Bung Karno mah menyatukan umat musyawarah jeung para penggede jeung para inohong tokoh-tokoh masyarakat berbagai lapisanana politikus ekonomi jeung ahli agamana kiai diajak musyawarah yuk urang nyatu ngahiji dari Sabang sampai Merauke istimewana Bung Karno tapi ku hari berpecah belah kuari ge kapan geus hampir memaksakeun sabenerna per provinsi kulantaran naon asah henteu kageroh kuari lamun Aceh kuari geus memecahkeun diri Papua geus hayang misahkeun diri kemudian Banten ge Banten selenting-selentinganan geus hayang misahkeun diri kulantaran naon eta teu kageroh permasalahan naon henteu kageroh geus dijieun otonomi daerah kuari mah tuh pelaksanaan pembangunan kumaha sadaerah-sadaerahna pemasukan gede hebat berendaerah pasukan letik berarti aya-ayana dilaksanakeun geus otonomi daerah tapi tetep bae otonomi tinggal otonomi jalan mah tetep renjul bae deui kumaha deui atuh deui kumaha deui horenganan sistem nu aya di urang anu teu bagus atawa manusia-manusiana geus moho kana sistem nu aya geus kudu dikumahakeun ieu mah keur nyaritakeun kebangkrutan urang diceplok ku Allah komo lamun datang ka lain sekedar mabok lain sekedar zinah lain sekedar korupsi bahkan manehanana kufur teu percaya ka Allah ieu diceplok ku Gusti Allah asal geus kararitu deulekeun cak Allah law nasya'u asabnahum bidzunubin siksa ku aing teu menutup kemungkinan cara umat nu baheula jaga kurang dina siksa Allah urangna babalik ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala tilkal quratuh kampung tuh negara tuh kota allati maradikruha nu geus dicaritakeun tadi geus kaliwat naqussu alaika kaula nu agung nyaritakeun ka anjeun ya Muhammad Muhammad min ambaiha tina caritaan-caritaan eta negara tuh dele ketika di Irak bangkawarah manusia setelah Kangjeng Nabi Adam turun di India kemudian anak baranakan Kangjeng Nabi Adam teh kemudian tas Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Nabi Idris di Irak dilanjutkan ku Kangjeng Nabi Nuh alaihis tilkal qura tuh kampung Irak tuh negara Irak Irak Utara
Dijitulah Kangjeng Nabi Nuh dilahirkan, didinyalah Kangjeng Nabi Nuh dakwah di tengah-tengah masyarakat luar biasa biadabna. Didinya maling, didinya zina, saha nu gagah, saha nu menang tu percaya bahwa langit bumi nangieun Allah. Kangjeng Nabi Nuh diutus kita iman ke Allah disengsarikeun. 950 tahun Kangjeng Nabi Nuh umurna 1000 tahun, 950 tahun nu iman eta dakwah. Ya Allah ya Rabbi, urang manyeun pondok kakarak 5 tahun nu mondok bae geus frustasi. Urang dakwah nu ngadengekeun bae geus frustasi. Deule Kangjeng Nabi Nuh 950 tahun ngan Kangjeng Nabi Nuh terus bae tabah diusir bala Kangjeng Nabi Nuh. Tidinya instruksi Gusti Allah nyeun kapal Kangjeng Nabi Nuh sareng-sareng aya nyeun kapal mah deket laut lain di tengah-tengah negara sia mawana ka ditu kumaha jeung leumpangna kumaha kapal mah ayana di laut ceuk Kangjeng Nabi Nuh kulama instruksi ti Gusti Allah lah udah sok Allah-Allahan edan zaman Nuh geus teu dianggap tapi tetep bae Kangjeng Nabi Nuh terus kesimpulan nama Nuh awas ieu umat teu disiksa saha anu iman kuateun Kangjeng Nabi Nuh dakwah awas siksa ieu mah bakal datang nu iman naik ka dieu naik anak Kangjeng Nabi Nuh opat Yapis Ham nah Kanan nu tilu asup ka laut ka parahu nu hiji Kanan mah teu anak sorangan Kanan teu percaya ka Abah tuh percaya ke Abah nama Rasul. Ya urang teh teh turunan tilu-tilu Yapis, Sam, Ham sakitu. Dijelaskan ku Kangjeng Nabi di hadis Bukhari. Yapis bapak orang itu, Sam bapak orang itu, Ham bapak orang itu. Jadi urang teh keturunan tilu-tilu Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam mal kaluar tidinya. Arab turunan mah dijelaskan ku Kangjeng Nabi. Arab turunan bapana kadituna ka Kangjeng Nabi anak Kangjeng Nabi eta. Kemudian gatung ngaranna itu Iran, Persia, ya eta keturunan anak terus kayak Turki, Cina, ieu termasuk urang, ieu ke urang lamun nyaritakeun hadis Kangjeng Nabi nu eta. Jadi kesaturunan-saturunan ka dieu hiji nu teu iman Kanan, teu daek naik. Kanan ka dieu cak Kangjeng Nabi nu, ieu siksa ieu lah, bah, siksa di mana? Abi mah naik ka ditu ka tanggal kalapa. Liput sia tanggal kalapa ge bong mal mah nya tiba heula ge tilok tanggal kalapa tilok liput ku cai ieu mah siksa sadunya ieu mah mal bah kali ge lah ulah mah lamun tanggal kalapa neta liput ulah mah ka gunung geus atuh teu iman ngaranna ge terus disiksa teh naik di mana Kangjeng Nabi Nuh tu singgahna ieu gunung naon gara-garana kapal judi dina Al-Qur'an Gunung Judi di mana tak di Turki. Nah jadi di Irak terus ngeungkeun kapal teh eureun-eureun di Turki. Tah eta lah kuari geus diketemukan di Gunung Ararat di dinya Turki aya kapal Kangjeng Nabi Nuh sebelah kirina sekitar bangsa 50 meter tidinya aya masjid masih aya keneh kuari ke masjid urut Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam geus jadi batu masjid Kangjeng Nabi Nuh didinya kapal aya keneh urut kapal Kangjeng Nabi Nuh jadi kapal teh singgah teh lain di laut tapi di luhur gunung Judi kuari aya keneh geus dipoto urut kapal Kangjeng Nabi Nuh teh. Kemudian laut nu pernah gitu diberangkatkan ku kapal Kangjeng Nabi Nuh ku didinya mah ke satelit coba laut mana aya kuari kecanggihan alam kecanggihan alatnya seperti eta jadi kuari mah lebar kapal Kangjeng Nabi Nuh panjang kapal Kangjeng Nabi Nuh diketemukan oleh 4 negara satu negara Amerika bersama-sama dengan Arab nomor katilu Jerman nomor kaopatna Irak 4 negara Mesir 4 negara ieulah anu terus menelusuri tentang kapal Kangjeng Nabi Nuh kuari geus dijadikeun kitu mitos geus dijadikeun kuari aya kapal Kangjeng Nabi Nuh masjidna aya urut Kangjeng Nabi Nuh singgah di luhur gunung masyaallah aya 2 masjid hiji di dinya nomor kaduana di Tajikistan
Tah jadi eta lamun urang ka ditu engke naik ka gunung bakal kapanggih jeung masjid urut Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Ke lamun urang ka Tajikistan ka ditu ente naik kula balik. Para raih bisa sia di luhur gunung. Aya tapi make kapal heli di sorotan aya. Masyaallah. Terbukti ieu teh orang Amerika ingin membuktikan coba di mana sih ke Gunung Judi dan di mana sih singgahnya kapal dan bagaimana ditelusuri selama 5 tahun menelusuri eta 5 tahun menelusuri eta alhamdulillah terbukti iyalah geus dibukti-buktikan ku Gusti Allah nyana nama asup Islam kemudian loba nu asup Islam di Amerika ketika manehana nyaritakeun tentang terbukti nah baheula zaman Kangjeng Nabi tutup ku Amerika teu meunang dicaritakeun bahaya ieu Masya Allah nailah cerita tilkal qura tun negara anu baheula ahlina iman ka rasulna begitu Allah ngutus Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam umatna tetep bae henteu iman siksa ku Gusti Allah tilkal qura negara itu disiksa ku Gusti Allah. Nomor keduana negara kaum Samud eta adalah kaum Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam eta ngaranna Madain Soleh lamun Kangjeng Nabi nyaritakeun dina kitab Bukhari hadisna aya Batnul Wadi ketika Kangjeng Nabi di Zulhulaifah Kangjeng Nabi teh cicing di Batnul Wadi antara Batnul Wadi jeung Yordan di dinya aya ngaranna Madain Soleh lamun dina Al-Qur'an aya surat Hijr eta surat Hijr teh eta tuh di dinya lah disiksa kaum Samud teh lamun terus urang ka Yordan aya Petra di ditu tersisa ditinggalna tilkal qura disiksa kaum Samud mana deui tuh kaum Ad di mana Ad kaum Ad teh antara suhu di Arab Madinah antara Madinah jeung Yaman belah ditu aya Ahqaf karana mantak dina Al-Qur'an aya suratul Ahqaf eta dataran luas dataran pasir urang menyebutna gurun pasir Sahara ngaranna Ahqaf teh lamun urang dina Al-Qur'an suratul Ahqaf Yaman kaum Ad di Yaman ditinggalna kaum Ad mantak diutus Kangjeng Nabi Hud alaihi salam Yaman mantak aya kuburan Kangjeng Nabi Hud di Yaman mah osok di haolan wah ramena luar biasa ditinggal para nabi di Yaman Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi Sulaiman aya di Yaman ditinggalna Kangjeng Nabi Sistea kemudian Kangjeng Nabi Hud ya aya berbagai nabi-nabi jeung wali-wali nu mantak paling istimewa sadunya adalah Yaman sunina kuat jasa gempur ku Yahudi moal bisa Yahudi ngagempur eta lamun tanpa make umat Islam dicuci otakna anak buahna teh dicuci otakna supaya menyatakan Islam teh seperti ieu jadikeunna ISIS berangkat ku ISIS diacak-acak kuburan-kuburan teh wah kiai-kiai terus dibeak ISIS terus baik iyalah supaya jadi Wahabi sebab ku Wahabi Yahudi ngeunaheun jasa ku Yahudi mah ku Wahabi mah Yahudi teh ngeunaheun jasa nek nyaplokna naon ge itu hasil-hasil bumi teh ngeunaheun jasa selama make Sunni ortodok lamun di Irak mah Islam ortodok ahli toriko iya bahaya urang teh teu meunang nyaritakeun tentang tuh Tuan Abdul Qadir urang teu meunang nyaritakeun tentang Kangjeng Nabi urang teu meunang nyaritakeun tabaruk Yahudi teh da ulah hese ku Yahudi mah melalui Wahabi kos kitulah kuari asup ka Indonesia Wahabi Syiah asup mata globalah pertanyaan-pertanyaan mahasiswa untuk mempertanyakan kebenaran kewalian Maulana Hasanuddin mempertanyakan kebenaran kewaliannya Syekh Yusuf mempertanyakan kewaliannya Syekh itu Asnawi mempertanyakan kewalian Wali Sanga ketika orang nyaritakeun nyana wali apa dasar kewalian coba lamun tahun-tahun sabaraha naon ditinggalna nah ketika orang nyaritakeun Cirebon Syekh kitu Syarif Hidayatullah di deuleu kurang keramikna
dideleku urang potongan bangunanana iyalah ngajadikeun mitos maka didinyalah bakal kanyahoan tahun sekian maka dengan ayana kos kitu jelaslah kewalian Syekh Syarif Hidayatullah dihancurkeun kunyana supaya anak incu urang ulah bisa nyaritakeun deui. Di urang tidak menutup kemungkinan bakalna Cirebon hancur, Wali Sanga kabeh dihancur-hancurkeun. Banten ge dihancurkeun. Supaya kuari mah urang masih kana bisa nyaritakeun, engke bukuna bakal dibeakeun kabeh beuleuh. Rencana Yahudi seperti eta. Ulah sampikeun ka nyaritakeun karuhun-karuhun kewalian. Ieu nu mantak jadi kekuatan Islam teh. Nu mantak kuari Arab teu kuat teh lantaran naon? Lantaran nyana geus teu nyaritakeun. Di mana makom Siti Khadijah kuari geus teu kadeuleu? Di mana ditinggal Kangjeng Rasulullah geus teu kadeuleu. Malah kuburan Kangjeng Nabi ge deuk dipindahkeun. Ya hata Yahudi. Ya Wahabi nurut bae deui. Neu kumaha coba ieu? Nah, mantak kuari digempur memeh Mekah jeung Madinah. Kangjeng Nabi nu bakal diacak-acak engke Yaman heula sebab di Yaman lah loba ditinggal ahli sunnah wal jamaah. Nabi-nabi Irak geus hancur, kuari Yaman dihancurkeun. Engke terus tas Yaman bejana ka Indonesia. Moncongna geus dikieukeun tah. Di Australia moncong geus dikieukeun. Tepat Cikupa. Geus diukur kunyana. Ka Cikupakeun bae ka jansen aya citra. Aya anu ngabisiki, coba teh ka Puri, ulah Puri mah eueuh teh mah Puri. Puri mah aman nu zina nu mabok. Eueuh di dinya mah. Aya ge anu eta doang ngesian 5-0. Tah ieu di urang teh geus di berbagai sektor di luhur geus diasi ku Wahabi pun hayang nyaho. Di kepemimpinan